bukan main itu Astra Jinga Dawala kirain aduh suudon begitu Kang saya sih nyangkanya kan Dawala gareng orang Balagadigdeg cepot tapi kenapa bisa masuk ke surga nu mata pula suudon ge kitu kieu batok bulu si madu anak Semar tuh sangka teuing nya Kang wilujeng tiis ceuli herang panon moal hayang balik deui aing ka dunya di dunya mah geureuh lapar hanaang tunu syare geus syare teh nyaring deui geus nyaring keur deui tuluy hayang dahar ai geus dahar teh disingkeun doma kudu diparaban wah loba kahariwang aing mah ieu mah teu hayang teu mung curcor cai nu harerang teh di dieu nya euy nu mawi amanah teh ye ka urang dunya ye kuring mengpeungkeun di sawarga nya eureunan kitu ngadu domba teh kade kitu aya nu geuleuheun nya aya nu caritakeun agama aya hulu batur diadu-adu karunya lain karunya teu beda ti patromak nyiniran balon poe jauh teh ti tanah kalangit adug-adugan oge patromak atuh da diseungeut ti beurang na moal caang atuh da aya panon poe nya heeh wilujeng ragrag ge lampuna ampun dola naon tak kitu euy nu mata akademi HPW ka urang dunya ulah ngebalalieur teuing tina ayat-ayat pangeran teh atuh apa sih ayat pangeran anu bukti naon bukti Kang di mana aya runtah di buluan ulah ngebalieur sia teh atuh da nyilakakeun teh diantep mah sidik di bejaan ku agama oge kebersihan itu pangkalna kesehatan sebagian dari iman kunaon atuh bet ngebalieur da lain jang saha sararehat mah heueuh kaget adek mah iya da jiwa ragana atuh diwakafkeun kana teknologi kana kapangka butuh kana kasusah nah kebutuhan di akhirat henteu teu butuh geura poe ta ayat Allah teh eta di mana aya runtah dina kolomeran numpuk ulah diantep sanajan dina kolomeran batur geua turun urang teh laan calana teh da ibadah keneh sabagian tina iman pan eta proyek akhirat teh proyek dunya proyek akhirat tinggal kasadaranana unggul der ieu mah saling salahkeun saling gugat matak naon sararea atuh mun sapamadegan ku sararea omean babarengan ulah rek pakia-kia ta ieu akhirna tina pagirang-girang tampian teh kitu tah nya jadi we saling salahkeun eueuh istilah berdiri sama tinggi teh duduk sama rendah Siliwangi pan ti baheula Sili Asa Sili Asuh Sili Asuh teh heuh tuh eleh keneh ku urang Batam paguyuman Pasunan di ditu Kang Dendi Kang Aji Sofian sauyunan bagja teuing hirup nya alhamdulillah Gusti nu Maha Agung ieu nepangan ka sadayana wargi-wargi anu sami nongton dina TV na sewang-sewangan ulah lali unggal malam minggu teh wayang golek di TPI Deuh ampun alhamdulillah muga-muga TPI tetap jaya hidup TPI aduh
dewek dek jadi eta ini mah euy KDI sugane atawa dek nyanyi teh gini KDI oh KDI heeh sugane aya nu SMS dek mawakeun lagu eta dek mah lain Bang Toyib aing mah lain Bang Oji Masat ngapung luhur gitu teh geus luhur balik deui Masat ngapung luhur jauh teu balik deui naon cing salah taluk Japati Pak Ade nu kabur gitu pan Pak Haji Ade teh ku Japati diadukeun hiber pek teu balik deui aduh ampun ada lain rata-ratanya euy dalang rata-rata kitu tah aya baheula mah urut dalang teh sok aya nu jadi dukun melekun aninya lolobana panayagan dalang sok cara didukun eta ku dipercaya wae ku jelema ku dipercaya ayeuna mah euy dina zaman modern mah dalang teh urut dalang teh jadi banar domba aya nu banar Japati Pak Ade Kosasi alhamdulillah Gusti nu agung wah rugi pisan nya euy rugi pisan euy dalang geus kolotna jadi germong alah ampun ngumaca ku ayana TPI Televisi Pendidikan Indonesia urang teh kudu reueus harus bangga mendidik bangsa kita supaya kembali nyata reformasi kembali ke semula kita bersatu kokohkan kesatuan dan persatuan bangsa di negara. Mari kita bangun negara ini, negara Indonesia yang tercinta ini. Ya, kari ngarawat, kusarereanya ngarawat, ngaruat. Tuh, pan baheula mah aya nu ngaruat teh sararieun ning. Sararieun baheula mah. Tuh, nah ai ku Allah diancam ku neraka teh sieun, ai ku ngaruat dalang sararieun. Araraneh da tuh. Padahal ngaruat mah aing ngaruat mah pan filosofi ngaruat teh asa tina kecap kuat atawa ngarawat bisa nguatkeun rohani jeung jasmani nguatkeun pamadegan ulah kabawa ku sakaba-kaba nu mata ku kala diancamna rek dihakan ai kala teh pan waktu saha anu teu kahakan waktu tingali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung rugi nu kumaha anu teu rugi anging jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar teu kitu cilaka ku kalakuanana sabab pangeran oge ngabejaan yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna ku kalakuanana boh cilaka boh salamet oge sidik wayang ngapal siapa hiburan jeung ngabejaan gitu nya media tersiun ku beja kitu nya alah alhamdulillah Gusti nu agung sapraptanepu Dewa Brahma nampi pancen tihang tipati jagat nata ngagebur ti palih kidul seuneu nguntab-nguntab sasat nyingsieun astra jingga sor kenalnya awas haling sana naon kelanan kuring teu tega ka naon lamun ditinggalkeun ku aka urang teh moal bisa balik deui naon seuneu tingali seuneu
nguntab gitu Allah rame euy lain rame nggak bebela rame lain rame geura nyingkah itu sana geus deket nah sia gogoda panas hayang renghek sakitu geus beureum ye tong dan matak sagala rupa oge kudu istiqomah teh kitu jejeg anjeug teu ungut kalinduan teu gedag kanginan seuneu geus deukeut buru-buru geura nyingkah babari kumaha seuneu na tong panas di mana make seuneu teu panas segala la ilaha illallah kuring made ngajauhan jauhannya aing Gusti cilaka Sahya sesekar ningwang murid sahya sesekar ningwang sakaya gilang kumila gilang kumila nanaonan atuh ngadonyeng sieunan batur teh kacape-cape mun urang mah anu teu disangka naon hebat anjeun teu kaduruk nah apaan kuring mah geus jeung kayakinan datang ka dieu ge aya nya di sawarga ge nu ngadoja puguh di sawarga loba nu ngadoja teh oh nya tak kitu tak kulantaran anjeun geus mulus tina sagala rupana geus diduruk ieu tapi yakin anjeun teu kaduruk mangga di haturanan linggih hei para widadari anu 40 kaulah nu kula geura papageun ieu geura mansat kahamalan ka karaton bali mercukona cepot jeung semah kapihatur akahesh musyrik sia tara-tara nah ulah ngadewa-dewa aing mah teu hayang disemah dipunjung disemah didama-dama ku sia biasa we biasa nah ka Allah ieu kabeh ti mimiti init nepi ka ayeuna mangrupakeun tanda-tanda keagungan anjeunna wungkul ka anjeunna hijikeun ulah ka aing euy musyrik ulah mangeran ka mama sia teh ulah mangeran ka itu ka dieu la ilaha illallah dawala euy ulah kana kayu kana batu eta ilmu naon ku seuneu nepi ka teuterak kalayan lain ilmu naon bi kudratillah teh bi iradatillah kalayan pitulung Allah kalayan ilmu Allah kudrat iradat anjeunna na Aisyah ai kitu jeung bari ge pikir ku sia make lumpat sagala pan ieu teh di sawarga ai kitu mungkin henteu di sawarga seuneu panas kae teu kaharti maksudna da seuneu mah di mana-mana ge panas dek di sawarga di mana-mana lain mungkin di sawarga seuneu panas logika we ieu mah kumaha maksudna kieu atuh ai sawarga teh jaminan keur saha jalma anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana gawena kumaha nya soleh mun awewe solihah jelema iman takwa ka Allah eta baris diabuskeun ka sawarga maniloka atawa ka sawarga bener ai jalma soleh jalma iman takwa tetap dilindungan ku Allah tetap bakal langgeng di rahmatan di pitulungan Allah tetap
mungkin panas teu bakal tembus semua seuneu jeung pitulung Allah aisyana nu saha ayeuna mah kieu we lamun jelema saleh jelema iman takwa ka Allah di dunya we heulanan mungkin teu kaduru ku batur mode dipanasan ku batur tatangga kabuli mobil mungkin panas teu nya moal jelema saleh mah heuh moal kaduru goblok atoh we nu aya jadi teu kaduru urang hate teh da teu panas hirupna sanajan dipanasan batur tatangga kabuli truk tatangga kabuli sawah kaduru henteu nu iman takwa henteu moal ngadung awe nu aya tatangga kabeli mobil atau ya Allah nuhun tatangga abdi kabeli mobil keun atuh abdi nu rek milu numpakna da geunah geus moal kaduru ka teh moal Kira pikir alhamdulillah Gusti tatangga urang kabeli tanah kabeli sawah abdi Gusti nu rek dibuatna adik muni geuna ti seulih harang panodola euy nya tadi dia balikeun jadi jelema anu salilana di neraka mah batur ngadu doma panas pajarkeun teh ngadu-ngadu hulu batur nya nya kitu moal kaduru dewek moal kaduru moal kapanasan moal kabakar pek wae dek ngomong kumaha biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu kitu anggape anjing nu ngagonggong teh tak kitu ai cepot dawala abdi yap maneh izin yang otipati jagat nata asup ka bale marcukondan sampurasun widadari nepi ka ngajeng-jereng kitu tah ieu buktina tina Malik Yaumidin naon raja di poe akhir teh euy dipapak deuleu matak di dunya teh lain didudut nyawa teh dipapak deuleu bejakeun ka urang dunya euy panayagan naon kan silaing nu jadi ratu di poe akhir teh euy dipapak deuleu nu matak dewek resep kadudong mah teh resep ngukutong mah teh heh domba anu bedegong mah dibedol ditajong ongko tapi lamun domba anu bager mah dibukakeun teh pantona jauh gejelig we kaju dipapak nya teu beda ti raja tuh di poe akhir jadi mak di dieu mad tobi'i hartina perkara mak perkara li pikeun ki maneh jadi perkara pikeun maneh teh engke di poe akhir karasana boh hade boh goreng ya ayo kagungan kamasan kawasana sakalana pangeran oge kagungan terakhir pangelasan gawe manusia di dunia diperhentah dan di dunia bener tangtu pahalana salah mah memang siksana naon maksudna jelema para seha atuh geuningnya geuning ieu teh bukti ayat-ayat Allah ngabejaan tiba heula tapi loba nu ngabalieur keneh kadang-kadang kiai ajengan teh di jarauhan di marusuhan di pikangewa deketan ilmu na cokot tanyakeun ulah make jeung aya hijab dina diri urang teh dumeh eta pigurueun urang teh golonganana anu partaina anu ulah ilmu mati saha bae ti urang mana bae kumpulkeun heug disaring nu matak di TPI geuning aya rahasia ilahi
nu goreng kieu balukarna nu hade kieu balukarna nuhun TPI bisa ngadidik bangsa urang bangsa Indonesia. nunganung kaula papage anu ngayunga sakada hampura Kocap pawontening di bale mercukona yang ngotipati siagat nada. Sampurasun rampes cepot. Manusia iman hatena pakakan tinggal jalan jalan bener jalan salah sadaya Sembahong Arsana Maya adi mangga ditampi nuhun pujastuti sampean Kakang Pancindrada bagiakeun itu Astra Jingga putra Kakang Semar Badranaya bal teh teuing cepot yap mansat maneh ka bale mercukonda Adelina Murnaina Salah mah Ade Dharma Dina Amara Ada Salah Patita Orang manusia Sembahong Arcana Maya semah abdi anu dadampa sampean pangrasasna cepo nuhun pot ditarima pujastuti maneh hag nuhun cepot jeung dawala sareng pun adi yap cenah kadi naon Ngatrat dina ayat-ayat kenduk sakti alam dunya kutingkah polah manusia kasabat sareng disabat makhlukmu pangsarakahna semah kapihatur kohonyok panjenengan nuhun dawala nuhun dawala kahieuman bangkong salasna mah abdi teh kupun lanceuk diuk nah situ mun celengok deui reus kuring meuni genah kieu nya sawarga piraku teu kabita tiis ceuli herang panon sanajan kitu jadina manusia makhluk mulia tangtukan seorang manusia mun datang gempa katiga bencana alam sejenna lah paji sidik kumaha ungkulanan mata kasamaran pikir ibu lurah serang mekar lamun teu sabar tawakal
Pak Wahid di Cipinang Jajan Haji Rahmat aya pasewakan Ritinun ing pasiwakan usana maneka warna pasewakan busana maneka warna sarwa kapus peteng biana yang pajeraking sarwa rukma renggeng manik narawata sastra jingga abdi ulan bagia anak king asta jingga dawala hatur nuhun ulan hatur nuhun katempona maneh cager alhamdulillah ulan dina waktu cenah aya hibar abdi teh nuhun cepot nuhun
ngan duaan di kadi duaan we syukur rupa-rupa kejadian jeung anu kaalaman hese capek susah payah pait getir larak jeung balangsa kasorang gening mamala nama ayeuna karasana cepot anjeun aya di sawarga maniloka aya di karaton paling mercukonda syomu alhamdulillah bulan pitulung anjeuna itu rahmat anjeuna abdi tiasa ditepangkeun sareng raja tiri loka tri kitu lain tiri nah atuh salah ngomong wae cuma digeureukkeun heupan tadi oge cek kagening salah kaituna mah kaituna ge sasar nya mun di dunya na sasar kaituna ge sasar sasar gitu teh deuleu inget ka barudak ulin di buruan baheula sasarimpetan sasalimpetan tamato alah numawi abdi dongkap ka teh saperkawis silaturahim abdi teh sareng kasepuhan anu aya di dieu ka dua perkawisna atuh abdi teh saja kitu we kulan hiji anak kasepuh munyungan gitu tah sanes abdi bade barang suhunkeun da di dinya oge panginten sieun mang oge kagungan raos yen salira teh kagungan putra teh sieun abdi kitu jalma sangsara eta mah teh kedah disangamkeun ku abdi camah terus kabaca gitu bulan nya